Abdi Suci Fajarwati Ieu dina sinyalna Ineos dihandap aya warta anu medar ngeunaan bencana longsor di Ciamis nimpa 25 warga. Warga kampung di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat dikagetkeun ku musibah longsor anu lumangsung dina poe Jumaah 15 Agustus 2022 sore. Musibah ieu narajang kira-kira 25 warga desa kalayaan rupa-rupa rusakna. Ti mimiti rusak enteng nepi ka ancur. Untungna teu aya laporan korban jiwa dina musibah ieu. Oge geus dilaporkeun ka desa. Oge geus dipikawah ku Pamarentah Kabupaten Ciamis. Poe ieu 16 September 2022 pamarentah desa jeung Kabupaten Baris ngagerakeun nyieun tenda darurat jeung ngawangun posko siaga bencana deket lokasi longsor. Kabeh korban bencana longsor dijanjikeun bakal menang bantuan ti pamarentah. Infon nu leuwih lengkap ngahubungan wartawan kita anu aya di lokasi kajadian. Ieu abdi bade sareng sahiji warga longsor. Saha namina? Santayanda Sari, Iraha pamarentah nyieun tenda darurat. 16 September 2022, Di mana letak posko siaga bencana? dekat lokasi longsor. Eta warta anu medor balik ieu dina Sinyalnya News. Infon nu leuwih lengkap ngahubungan wartawan kita anu aya di lokasi kajadian. Ieu abdi bade sareng sahiji warga longsor. Saha namina? Naon anu dimaksud longsor? Di mana kajadianna? Di Ciamis, Kabupaten Barat. Iraha kajadianna poe Jumaah 15 Agustus 2020. Kumaha kajadianna? Di mimikira rusak enteng nepi ka hancur. Eta warta anu medar balik deui dina sinyalnya News.